Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ahyana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Jurang Rong ayeuna kantun bagian anuka tilu nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Aan Merdeka Permana di Palihan Bandung. Kangge Kang Aan ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna laina naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Jurang Rong bagian anu katiluna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung das. Para wargi sadayana lamun mah disebut kawawuhan dina danget eta anu dipikawanoh dipakuan teh kakara-karakean wirana nu disebut kawawuhan teh lain nyoba sabab ieu mah teu ngarasa satata jeung manehna. Ginggi mah dianggap jalma di kelompok cacah kuricakan, sedangkan ari rakean wiranala nempatkeun dirina salaku kulawarga menak pajajaran. Cenah nu ngaranna make embel rakean mah hartina boga getih langsung jeung raja pajajaran, tapi jeung raja anu mana rakean wiranala henteu bisa ngajelaskeun. Nya pokona mah aya turunan raja we lah teu kudu loba ngomong ceuk rakean wiranala masih diterangkeun oge ku kaula da maneh mah moal ngarti ieu cenah sambungna. Ieu jalma ge ku ginggi mah dipake bahan panelungkikan. Rakean wiranala teh anak rakean Wiraprana hiji menak pertengahan di Pakuan. Maksud menak pertengahan teh luhur henteu handap henteu di Pakuan henteu boga pangkat luhur ngan katembong deukeut jeung raja
Bisa jadi Wiraprana dipikanya ku raja tur di aku dulur sanajan teu nyaho pancakakina ti mana. Tapi bisa jadi rakean Wiraprana bisa titip diri sang badan mihapekeun nasib kanu keur kumawasa ucara nurut karena segala kahayang Prabu Ratu Sakti. Rakean Wiranala anu nerangkeun mah pajah bapana teh jadi jalma kapercayaan raja sabab boga talajak nu hade jeung jujur dina ngalaksanakeun sagala tugas nagara. Ayeuna ku Kanjeng Prabu Bapak kula teh keur diutus jadi trik sandi anu kudu ngawaskeun sagarupa kagiatan nu dipilampah ku Ki Bagus Seta. Kamu maneh apal mah cek rakean Wiranala nerangkeun ka Ginggi. Nah hiji pejabat negara kunaon make kudu diawaskeun jeung ditalungtik sagarupa cek Ginggi tumanya bari mersihan awak kuda milikna Suji Angkara. Atuh drak-drak rakean Wiranala nerangkeun yen penghasilan pajak negara beki tahun jumlahna beki nyirorot ngurangan. Oh pantes we kapan saur pangagung sanes pantes we kapan saur pangagung sanes seueur kerajaan bawahan anu barunta milih pindah kasatiaan nu aya di wewengkon Kaler sareng Wetan milih gabung ka Cirebon nagara bawahan anu aya di pentaseun walungan Cisadane tos biluk ka Banten cek Ginggi. Muhun eta oge saur pangagung pakuan kene aya nu nerangkeun kitu jadi teu aneh pajak turun oge. Jadi arti we penghasilan negara nyirorot cek Ginggi deui. Tapi Kanjeng Prabu mah henteu percantenan gitu bae sabab pajak tahunan kanu masih satia haban ditaikeun kuduna penghasilan teh moal nyirorot sok sanajan seutik nu bayar pajak pan ditaikeun unggal bulan oge cek rakean Wiranala. Oh jadi kumaha tuh Gusti cara maluruhna cek Ginggi. Nya bakal terus dipaluruh secara rencepan ngan baik kaula jadi ngan baik kaula jadi tegen hati teh. Ginggi netep karakian Wiranala sakadapan. Nah cenah Wiranala bat ngerasa tegen hati. Tegen hati kumaha maksudna Raden? Pan kaula teh ngeudeung hate kadua leutik ka anakna nu awewe nya ka anakna anu nyekalan pajak eta ka Nyimas Layang Kinkin cek Ginggi. Wiranala unggul. Oh tuluy ari jenisna kumaha eta? Teuing teu nyaho kaula oge. Nah teu acan kantos pataremah teh sugah. Nya acan atuh. Wau ge acan. Ngobrol ge teu pernah. Boroka bisa pataremah teh silih pikatineung. Cek rakean Wiranala rumenghap sumpeg. Ginggimbang angger we bersihan awak kuda ngan sirahna tungkul jiga nu nya milu kingkin jigana ieu kaula eudeuh pindah pileumpangan ieu mah ieu cek rakean Wiranala lir cacarita ka diri sorangan.
nah bade angkat ka mana kitu kan lain rek indit-inditan ka ulama pindah pileumpangan teh untuk mindahkeun rasa kacinta dinyimas layang kin kanyimas banyak inten gitu tah baru cek Ginggi bodoh maneh mah geuning ih Ginggi seri keong disebut bodoh teh bari tungkul da embung kapanggi cek Ginggi mah dina jero hatena gede hate teuing ngerakean Wiranala mika cinta kanyimas banyak inten teh sanajan nya eta jajaka kasep ngarana make embel-embel rakean anu hartina boga getih raja tapi da loba sainganana jeung bareurat kabeh asapi mohalan rakean Wiranala bisa nepi ngagadahupna jeung nyimas banyak inten lamun rakean Wiranala udek nangtukeun pilihan ka nyimas layang tinggi sainganana teh nyaeta Raden banyak angga lanceukna nyimas banyak inten anu Ginggi nyaho yen duanana geus pada-pada tunangan lamun rakean Wiranala rek mindahkeun hatena ka nyimas banyak inten eta putri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina teh pajah keur diceungceum ku Raden Purbajaya anak buah pangeran Yoga Citra atawa bapana nyimas banyak inten ari rakean Wiranala deui jadi pikaresep ku sasama menak pakuan teh nu jadi masalahna eta jajakat teh sanajan kasep tapi teu puguh asal usulna teu puguh saha indungna malah cenah kolu aya anu nuding rakean Wiranala teh sabenerna mah lain anak teges rakean Wiraprana leuwihna ti kitu Wiraprana anu jadi bapana oge jadi pikaresep ku para pangagung kerajaan sajena pikeun anu teu sowan ka raja kadudukan Wiraprana anu deukeut jeung raja teh mungguh teu dipikaresep Pangeran Yoga Citra sasat teu deukeut jeung raja sabab loba teu satuju kana kawijakan ti raja hartina ieu pangagung teh oge bakal teresep ka Wiranala padahal mah nih ngareripuh awak maneh Nala cek Ginggi tapi ukur wani nyari tadi jero hate ngomong gitu nate para wargi sadayan teu karasa Ginggi geus sabulan aya di dayeuh pakuan henteu salah cek pangirang-irana yen ku Suji Angkara manehna sina digawe jadi badega di Puri Baguseta Ginggi bungah kacida sabab sanajan can wani mukarusiah sahadirina tapi secara rencepan manehna bisa nalungtik karena kegiatan Ki Baguseta salila ieu dina peuting-peuting anu tangtu sacara rencepan Ginggi sok maling-maling nyulusuk ngadengekeun paguneman penting antara Ki Baguseta jeung para pangagung sejen hiji waktu aya paguneman antara Ki Baguseta jeung bangsawan Soka kieu si pagunemanana geula urang ulah kamalinaan teuing dina nyang hareupan si Wiraprana teh kakang cek bangsawan Soka dari pikeun kasakitu kalina nerangkeun yen eta jalma haben nyeun panalungtikan ngeunaan gerakan Ki Baguseta sakalina kapanggih kadudukan urang bakal bahaya ye cek bangsawan Soka deui moal katohian
sebab mual kapanggih bukti-buktina. Harta baya ladang pajeng geus diakut ku Kakang Banaspati ka wewengkon kadagalan teh sagara hera. Eta harta baya anu sakitu lobana bakal gancang dipake nyusun kekuatan militer pikeun ngagempur dayeuh Papua. Ada ini soraki bagus seta anu di Bandungan ku Ginggi, di luhureun bangunan, di luhureun hubungan bangunan. Lamun militer di sagara hera geus sayaga diri, urang nu aya di Papua kudu geus tatan-tatan mantuan ngagempur karaton Papua. Ceuk Ki Bagus eta ngan basa rengse nyarita kitu leungeun Ki Bagus eta ngarawu barang teuing suuk teuing siki salah sanggeus dirawu kitu olo waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Ieu teh aya gangguan gitu nya, aya gangguan. Insyaallah enjing urang diteraskeun deui. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.